mohon ari kahoyong-hoyong besong mohon ari atas sakira gaduh tanah tengan sakitieuna abdi teh. Wilujeng sumping di channel Saung Nusantara, tong lali subrek, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Saung Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi salah satu rumah yang terpencil yang berada di kawasan Desa Purwaraharja, tepatnya yaitu di Kampung Saleh. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat yang selalu setia mendukung channel pecinta Saung Nusantara. Jangan lupa di komen dan di like, juga di share. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe, karena subscribe ini gratis. Dan mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang dan menjadi inspirasi untuk para pendukung channel ini semua. Mari kita berangkat ke tempat yang sudah dijanjikan tadi. Ngalian sabara bumi deui di dieu teh? Iya we sakara ieu nya opat deui. Mung opat, ieu teh nu ece. Opang akhirna ame. Da geus tilami di dieu nya. Kemarin tiba heula we di dieu nya. Opat. Bade nyanak sare. Di mana sawah teh? Anu batu sanes nu abdi. Nah, cawan nu batu lah. Gacong naon? Sanes nengah marah. Oh, nengah. Urang Cikatno. Atuh kabelah ditu balapeun teh. Di dieu teh idi saha teh? Di kokom. Ibi di kokom nini tioh, nini tiah. Atuh kari opat Kan deui. opatan teh pipopon mada teu aya di Palembang. Lain peuting tara kaluman. Si anak sasak aya teh hoyong nama. Da hoyong nama hoyong hijrah ya teh. Aduh da kamana di tegaduh tanah deui abi cadangan ieu ngan tanahna. Tugan atuh karada kabeh tong. Mohon ari kahoyong-hoyong besong mohon ari atas sakira gaduh tanah tengan sakitieuna abdi teh gaduh deui. Ulang planning teh mohon abi mah teh gaduh deui carek na kieu teh. Daya leper-leper keuneuh. Ari betah mah di dieu.
Dibetah-betah marahnya. Dito, wah eta mah. Di eta na perempuanan saketna. Seperti dia barangkali teh. Wah, mohon. Saha? Dari Pak. Dari Anu kata buat deui kapungkur sedap. muka saha? Wawan, salam. Dari pai jadi. Paling sodong. Oh ke orang sodong. Atau kabeh dari itu punya. Cuman wah, ada sareng aki-aki tiap. Menyerara wah saya kan. Kan teh abdi teh keur Baiklah sahabat Saung Nusantara, itulah tadi perjalanan kita mengunjungi salah satu rumah penduduk yang berada di Kampung Campaka, tepatnya di daerah Kampung Saleh.
pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan ini, bahwa intinya adalah kita harus tetap bersyukur. Apapun keadaan kita, rasa syukur harus tetap kita tanamkan dalam diri kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa saksikan video-video berikutnya. Salam Saung Nusantara.